Yo, halo Enlur, kembali lagi di channel saya di Robby Boy Channel. Yo, halo Enlur, kembali lagi di channel saya di Robby Boy Channel. Yo, jadi ayeuna tanggal 7 Juli nya di hari libur, ayeuna orang gawe libur. Jadi ayeuna orang rek ngajak kalian mere bejanya kegiatan orang sapopoe ya di kosan. Yo, pokoknya tonton heula video ieu, subscribe heula ketang. Subscribe heula nya channel ieu supaya orang bagi semangat deui ngin videona. Yo, pokoknya ikuti terus. Nah, kayak ayeuna urang rek nyese karena ayeuna jadwalna nyese. Alhamdulillah. Ya, lur jadi kieu lur di kosan tuh. Aduh, pabalatak budak ngorah Jadi keur peuting teh urang teh nginepnya di Wana si Andi di Cibaduyut. Dan ayeuna orang kakarek balik dah meuli nasi can sempet nyangu jadi meuli nasi. Jadi keur peuting teh urang ulin malam mingguan da nya bete di kosan memang malam mingguan ulin ke alun-alun. Makanan ala-ala anak kosnya kieu nu penting nikmati dan syukuri. Oke? Yo ayeuna urang rek dahar heula. Alhamdulillah lur, setelah sekian lama menahan lapar, akhirnya subuh juga. Jadi awali pagi dengan sarapan, jangan hanya harapan. Alhamdulillah setelah tadi makan dan perut pun kenyang, saya langsung membereskan kosannya nganata deui ambeh terlihat rapih dan nyaman. Nah, setidaknya setelah dibersihkan semuanya terlihat rapihnya. Da karena hirup teh kudu rapi urang teh. Kok mau jauh ti kolot, urang kudu bisa ngajaga diri. Tadi urang ayeuna teh keur nyeuseh Di untuk 3 bulan ka hareup urang teh pasti kieu tah pengalaman. Ieu teh ngalatih urang lamun ke pas ke gawe jauh deui karena mandi mah dipangnyeuseurkeun dipangnyagukeun ayeuna kudu sorangan tau kieu rasana pokona geunah teu geunah seneng teu seneng urang teh nya kudu narimakeun da hirup mah kudu kieu lamun kudu jeung kolot wae mah moal ideng-ideng da adenge. Setelah tadi orang uprak-upraknya ayeuna orang rek dipoekeun tah kieu yeuh nya urang cara mopoe anjir. Oke, jadi ayeuna urang rek popoe heula ya tah di kosan teh kieu.
Gokil lur, urang keur popoe digegero ku tetangga di luhurnya. Listrikna cenah parem, padahal mah ku urang dihaja nya urang keur nyangu, gejeplakan wae anjir. Pokona ulah ditiru heuh, cara-cara kieu kade tah piomongeun. Alhamdulillah ayeuna urang geus beres nya. Dahar geus. Nyeseh sepatu, wearpack, bajunya geus alhamdulillah. Nah, jadi buat kalian ambil sisi positifnya nya, urang teh kudu diajar mandiri mandiri dari sejak dini. Ambeng ke lamun jaga ninggeto urang teh moal soak teuing Urang teh sebenarnya mah asa ngabatin ieu teh nya. Jauh ti kolot biasana dipangnyeuseuhankeun, dipangumbahkeun nyangu karinya nyangu di dahar kari dahar ayeuna mah urang di dieu dahar kudu neangan, nyangu kudu ngieun sorangan. Urang mah nya nah urang di dieu teh di PKL di dieu teh nya 3 bulan, di bulan Juli ayeuna ya bulan Juli, Agustus, September. Nah Oktober urang mangkat di sekolah ke Majalengka. Jadi doakeun nya urang sing sehat ambe bisa ngieun video deui. Nya sugan ke rek aya cerita film pendek ya semoga bae terlaksana dibere kalancaran dina ngagarapna. Nah jadi keur penting teh pas penting kamari urang ulin nya ka alun-alun. Nah jeung barudak katimuan nya barudak TSM hiji TSM hiji jeung TSM 3. Yo, ayeuna urang mah menekan nyanyi heula. Kegagalan cinta begitu nih mah. Pernah sekali aku merasa kegagalan cinta takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Ya nasib, mengapa begini? Baru pertama bercinta sudah menderita. Oke, mungkin sekian saja video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Tunggu video-video selanjutnya. Pokoknya subscribe lah jeung ke tungguan aya video lain aya insya Allah nya bakal aya video anu ngahibur ya ngahibur deui. Semoga video ngahibur jeung bisa mere manfaat ka maraneh tentang hirup urang kudu mandiri. Pokoknya sekian wae nya hatur nuhun urang Robi Baud. Wilujeng lanjutkeun aktivitasnya. Bye.